ya urang nu milihan urang nu niat kos kitu bae nagarana tah mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengseret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ish ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kesempatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon ngaranna nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya urang mun deuleu ka ditu aya ku ari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa. Tuh, eta teh sumber perekonomian siga nang urang nang Allah. Unik jasa deui. Eta mah kan tina bubuahan. Aju tina pabrik dan lain sebagainya. Aya nu tina ngojek. Eta sumber perekonomian ngojek ge. Ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba. Aing berger-ger kos itu doang tah, cak tukang ngojek. Ya lain waktu sholat pak sewa ya juri apa jelema sih eta nah aju jadan heuleu wae mah susuna gede ya mantep ya aduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ayis cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede utang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang ya rama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupanna ge nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa ditu huli dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon ngaranna itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh ja aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang ka awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awok cau nu gede araraya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur amat cek eta teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala tek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola di urang saenggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal bro kelola di ditu urang nu urang dibawa kunyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak daca urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkeun kan si itu nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta
urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teh nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja atuh beureunanan manang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya hobae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu ngabeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas sian mantap marudah nah iya encan nu lain-lain nah ieu keur carita wa ja'alna lakum fiha ma'aish Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual lamun eta senjatana teu dijual lantarannya mangandeukeun persenjataanana nu mantap hayang boga duit teh kudu ngajual senjata otomatis kudu aya nu perang ja senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli jadi juga urang ge atuh aing teh dek jambal mah teu militarasi urang militarasi so teh dek jambal itu kele ieu kelantaran perang ieu otomatis beli senjata ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang berarti negara paling biadab jalema sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang maksudna dek kaloloskeun jual belinya mah supaya boga duit kos gitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayis hati-hati dinya nu mantap adan kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata ketika anu perang nyana booking di Amerika booking di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia orang mah dipake bae sendal kasogi bae teu nyahomu teu dongeng teu dongeng na urang make sendal cepit ieu naon kasogi atuh sia mah kasogi itu si belon jelema anu luar biasa toh nah wa ja'alna lakum fiha ma'ish macam-macam sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya ngomong Quran baca hese atuh ka di dina mah litak kidil kilah wara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna kuari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat wauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ge usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam mah tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam mah tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam mah iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa
kurang ditetapkan kugus ya Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meli dan lain sebagainya nang Allah kurang hanya wayang dilempang-lempangkan kugus ya Allah nomor kedua sumber kahirupanana nutina dagang asongan dagang dorongan dagang jongkok dagang dan lain sebagainya sampai ke jual beli nuklir iya ge menang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam matash lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit bebeja kata tanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji paje orang ngaji ka Cilawa, gerti lah bae. Dek ka mana tuh bae? Boga janji di Cikande. Jeung sa ulah ngomong. Salam bae ka kiai. Heuh, mun angonan teh budak. Datang minggu hareup. Aja orang ngaji, minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masyaallah. Tuh boga duit mah kos kitu. Teu boga duit mah iceus jana. Tapi lamun boga duit atuh eta. Masyaallah. Qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae karana ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jana ge modar ngana nu sugih mah kos kitu ku bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyerekan. Ieu ngahadam, sebulan 2 bulan, 3 bulan, aya satahun mah meureun. Siakat cek bos. Aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali. Asal lita we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres. Ieu mah kayak aing nitah deui aing teh capek aing kasia. Gas belati kuari asal sakali perintah selesaikeun. Mangga pas menang saminggu pamajikan muria parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyaon tuh pamajikan tamuria nyaho tugas ya kuari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluarnya nak borang dibawa kadinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing ditamanggil dokter kok 20 supaya satu perintah selesai cak hatena bangkawara ieu bos sekali-sekali ku aing lah pokona dinasehatan nya nih tadi saya Nasruddin ilau loba kan kudu dibayar bos pamajikan bos muriang dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju bodar tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos yes, selamat tinggal bos walid ya kos gitu lah begitu ganda sehatan nyentuh kan aja jantung kadi sana sedih kadi naon bos emang menurut prediksi saya kumaha kos gitu udah urusan jadi berarti moal cager ulah loba omong bos kan ulah kena balik bae 20-an nyaho kapake kabeh we artina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing
qalilam mata syukur. Nu saya tik syukuran memaningan bawakeun tukang agali kuburan. Habak nurutan Nasruddin tah. Ya Allah. Kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim orang di Singapura, nu orang di Malaysia, nu orang di Palembang, nu orang di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, cicing di dia, nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah. Kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh menang Gusti Allah. Tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wallahu alam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam. Geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam. Summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Plek. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Plek. Qabil Habil Ikrimah laulah budak dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk. Turunkeun deui datang ka zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ielah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam, bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina taneuh surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa rambutna terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh Ibu Hawa malamun seri urang lapar jadi seubeuh. Masya Allah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh teh sama-sama I love you. Mantep jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang heula, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha ceuk Kangjeng Nabi? Ku aing ditikahkeun ceuk Gusti Allah. Hok, ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, shalawat. Lain lalagaan eta shalawat. Dikawinkeunlah ku Gusti Allah. Plek. Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata kurang teu meunang nyacat, situ hideung, situ pendek, situ kunyin, situ nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok jual Jawa ka beuti kita budak.
kunyin amat pugunya lagi kuru tuh beres kos gitu doang budak jore amat pugunya lagi teu kasep deres kasep mah ngomong gitu kayak bentuk keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala summa sawwarna summa qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat wahai malaikat usjudu li Adam sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam cuk fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis bak ieu bae ka jegeug batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhraju se nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron na ieu apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang aja geug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah ge kiai mana nutup puyang kajen gugu ge puyang bae mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngitop ka malaikat atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis teh dititah tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh ka nu teu ngaji geus pada ku imang geus pararuyang mah geus lah mun teu ngaji nah geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqati na syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqati na kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu na mana anu mustasna na mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tunggu dibahas. Ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita, ngalalagan nu teu ngaji. Ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh. Coba heula keur di pondok geus depongan. Atuh, muka dia poho deui paan. Illa iblis kecuali iblis. Abal jin, iblis teh bapa jin.
ya nama karena bainal malaikat jadi lahir termasuk malaikat abal jin buah pamoyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut sih naon sih teh endut aja endut pagendut endut telempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblisna wah Gusti Allah dek gieun macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beus aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beus aya momonon asup itu diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabong bae teu kudu kikituanan geus emang kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis digarewakeun ku malaikat